Bab ciri khas ti orang Sunda mah osok tiap tahun ngalestarikeun budaya seni Sunda nu namina kawinan kolecer. Tah kumargi ieu teh aduh abdi oge da tosono ieu teh tos hoyong gara koleceran deui. Sanes sulap lain sanes sihir ieu teh. Nyaeta ieu teh baraya ku abdi dinamian si Wiro ieu teh. Ya supados eta mah da nami mah ciri nu kahiji ciri anu kaduana meureun ku abdi dinamian si Wiro teh babasaan nyata nu pika hoyong mah ieu teh suarana teh hoyong nu rada sae ka pika hoyong mah gitu hoyong nu sableng kitu tah ngasongna janten dinamian si Wiro sableng teh hoyong anu sableng mudah-mudahan we aya nonnya gitu teh sesuai sareng keinginannya janten intina mah urang mah pokona mah tong ngaleungitkeun budaya seni Sunda. Pasti sami-sami namina jalmi mah aya pada gaduh ka hobi ari abdi mah da naonnya kana kolecer teh aduh Gusti nu Agung ku hobi-hobi teuing tapi pada dasarna mah intina mah ngalestarikeun kesenian kerajinan tangan khas Sunda Jawa Barat. Pokoknya mah mudah-mudahan we